Harita di rutan, lastri karek angges lalajo nu sejen rengse dahar berang. Ges sapawe sapeting beteng lastri acanka asupan nanaon pisan, sabab jatah daharna terus-terusan di dahar kugena, sirah lastri ges mimiti liar, tetempoana ges ranyai kararoneng, lastri ges tekuat nangtung-nangtung acan, tapi lastri ges teloba ngeluh dei, sabab tiap dirina ngeluh, pasti bakal disiksa dei kugena. Sabab Rukmini ges kolot, nafsu daharna geges ngurangan, alasna tara nepi kabeyak, pasti bakal aya sesa dina bakina, ayuna oge kitu, Rukmini ngagoda lastri ku ngabibita. Lastri, genep kali waktu dahar tapi maneh teu dahar pisan, pasti lapar pan, daek meakeun sesa dahar kuring, kadiu. Lastri netep Rukmini, ma, anjeun bener nawaran kuring dahar. Rukmini ungguk, asa teu geuleuh ngadahar sesa kuring, pek beakeun. Daharan di rutan memang eueuh nu ngeunah, menu dahar ayuna sangu, jadi Rukmini ukur ngadaharan dengeunah hungkul, sedangkan sanguna mah loba nyesa, sanajan ukur sangu hungkul, tapi keur lastri anu memang geus lapar pisan, teu burung matak ngarui. Lastri geus teu paduli daharan sesa saha, salila tetep aya dina baki, pasti bakal didahar, teu kawas gena anu nawaran dahar bubur tapi ditamplokeun heula sarta kudu diletakan dina ubin. Nuhun mah, tembal lastri bari ngorondang nyampurkeun ka Rukmini. Begitu lastri geus deket, sesa sangu nu aya dina baki ku Rukmini langsung ditamplokeun dina sirah lastri. Koplok, teu gablek ka era, aing menta dahar ka sia kala si Elsa anu mangmungkuskeun, padahal si Elsa batur, sia minantu aing eueuh kakarunya pisan ka aing. Lastri sadar dirina keur dibobodo ku Rukmini. Lastri teu malire kana buukna anu pinuh ku sangu, lastri langsung ceri ngaguk-guk kanyanyerian. Iraha anjeun ren nyiksa kuring, kuring geus ripuh jaba kalaparan, sakumaha jahatna jelema pasti masih boga rasa kamanusaan, moal telenges ka jelema anu memang geus teu walakaya kawas kuring. Rukmini nakolkeun baki kosong kana sira lastri nepi ka ngabelentrang. Dina kaayan jak-jak sia oge tega ka kuring anu geus kolot jeung teu walakaya. Naon bedana jeung ayuna, na aing kudu tega ka sia. Lastri ngahinging, rumasa kuring salama, lamun kuring boga kasempatan bisa keluar ti ieu tempat, kuring bakal ngarobah sikep, bakal narima anjeun di villa sarta nempatkeun anjeun di kamar pangmewahna. Jeung deui kuring geus ngajieun surat sasuai jeung kahayang anjeun tinggal nungguan 12 poe deui pikeun bebas, bikeun surat eta ka Icih, anjeun bakal disenangkeun, teu kudu nyiksa kuring deui, ceuk lastri nambahkeun. Rukmini kekerot, baki ditakolkeun deui kana sirah lastri satarikna nepi ka kentop. Surat tinggal surat, eta urusan engke di mana aing geus kaluar, di dieu beda deui, aing acan warak nyiksa sia, jadi ulah coba-coba ngatur kahayang aing. Beres nyarita kitu Rukmini ngageroan unah, kadiu, bantuan nini ngagurus si lastri ka kamar mandi, urang guyur sirahna beresihan tina sangu nu narapel dina buukna, ulah nepikeun ka di dahar satu kangen urang. Lastri ngarenjak, ieu usum hujan, hawa keur memejehna tis, ulah ngaguyur sirah kuring bisa gering kabulusan. Gena anu tita tadi lalajo akhirna milu nyarita, ulah loba nawar, na kudu ku aing diguyurna. Lastri langsung murungkut, terus pasrah awakna digusur ku unah jeung Rukmini ka kamar mandi, sirah lastri ditungkulkeun handapan keran, terus keran dibuka, cai nyebrot masahan sirah jeung awak lastri. Lastri ngadek-dek katirisan bari ngagelang buukna, terus buburu nutupan keran, lastri ngorondang ka juru terus nyempot ngahodot bari murungkut. Rukmini ngararet bari jebi, terus nyarita ka unah. Antep sina di dia, tutupan panto kamar mandina ngarah kaina teu acret ka ruangan. Rukmini ngalengka kaluar dituturkeun ku unah, sameme nutupan panto Rukmini ku mecrot heula nyiduhan lastri. Icih mah teu nyahoon indungna keur disiksa ku ninina di rutan, lantaran bapana embung mantuan neangan, jadi ukur Icih jeung Udin anu kaluar, ninggalkeun Mardi sorangan di imah. Icih ngalengka ti heula kaluar ti imah, sedangkan Udin menta kunci mobil ka Mardi bari ngepelkeun duit 500.000. Pa abdi nambut mobilna, teras ieu artos kangge balanja bahan pasaken, weyahna bapa mapa ka supermarket da caket, atanapi pesen online. Mardi ungguk bari nganuhungkeun, Udin buburu kaluar, nyampak Icih masih nangtung nungguan Udin. Kang, saleresna kumaha hubungan bapa sareng rerencangana? Maksud nyai hubungan naon? Udin nanya bari kerung. Kumaha karakter jalmina, kulawargana, karakutan hubungana sareng bapa sareng rencana jangka panjangna saatosna aya di Bandung, ceuk Icih. Udin seri, terus ngajelaskeun, awewena gelis, someah, pinter jeung sopan, salakina geus maot, niatna di Bandung pikeun ngajalankeun usaha bareng jeung anakna anu sarua pengacara. Icih ngarenjak, naon, gelis, bager, randa, beunghar, paingan bapa dugi ka teu malireka ema anu masih teu acan kapendak. Udin ungguk, salian ti eta, dedegana ge kawas masih ngorek keneh, teu kaciri rek nincak umur 50-an. Sasampurna eta, ceuk Icih bari kerung, Udin ungguk deui. Siga umur 35-an, Icih beki panasaran, asli atanapi palsu, sanes hasil operasi plastik.
Udin gogodek, akang teu bohongi, bisa dibuktikan lamun engke amprok jeung jelemana dinamakan malam, akang yakin anjeun oge bakal langsung resep. Icih tungkul, abdi malah curiga rencangan bapak kagungan niat licik, uninga emat teu aya sarengtos pisah kamar, kasempetan ieu digunakeun ku anjeunna sumping pikeun ngagoda bapa. Udin seribari nyekelan lengan Icih, urang ukur anak, urusan kolot teu kudu loba ulu biung, teu perlu ngahalang-halang, kolot oge boga hak jeung kabebasan, jadi, salaku anak leuwih hade urang mah lalajo, satungtung teu nyalahan aturan. Icih ngauleung, sanajan kumaha, dirina moal mikeun saupama bapa jeung indungna kudu papisah sarta ngajalanan hirup sewang-sewangan, jadi sumangetna pikeun neangan Lastri nepikeun ka kapanggih beki teu katahan, kudu kapanggih, syukur-syukur kapanggih samemeh sore, saacan babaturan bapana datang ka imah. Hayu angkat Kang, ulah hilap aktifkeun GPS WA sareng kintun foto-foto lokasi anu tos disumpinganku akang, ulah hilap, cuk Icih bari buburu asup kana mobilna. Sameme mobil maju Icih nyarita deui, Kang, abdi bakal ngintun foto emak kana WA akang, uningaken ka tiap jalmi, sa anu terang aya anu kantos ningal emak saatos diuningan fotona. Udin umbek bari nempokeun mobil Icih anu kaluar ti gerbang villa, saenggeus Icih jauh, Udin langsung ngabiri gidik, tong boro nyimpan foto Lastri dina ponselna, ngahaja melong bangetna rada lila oge Udin teh hayang, Udin oge buburu naek kana mobil, terus ngabiur ka arah Cimahiken. Tiap Udin manggihan tempat anu dicuriga sok didatangan ku Lastri, Udin turun, terus moto bagian luar bangunan, terus Udin asup, moto deui bagian jerona anu loba jelema, tanpa tatanya ka saha wae di mana ayana Lastri, sabab percuma loba tatanya oge da Lastri mah geus puguh aya di rutan, tiap foto langsung dikirim ka Icih. Tiap Icih nanya kana chat WA, jawaban Udin tetep sarua. KBU anu nyaho jeung teu warawuheun ka emas sanajan ditembongan fotona oge. Kitu deui Icih, sarua teh bisa manggihan laratan Lastri, ngan regregna. Tiap dicek posisi Udin bener keur aya di lokasi anu sasuai jeung foto anu dikirimna. Ceuk polisi, sabab Lastri lain ODGJ atawa lansia, pasti neanganna bakal leuwih hese, ODGJ onaman samemeh 24 jam pasti masih moal jauh ti Bandung, ngan lamun geus leuwih di 24 jam bakal leuwih hese neanganna sabab bisa wae geus jauh kaluar ti kota Bandung. Komo deui Lastri nu waras, dinangan sajam teu mustahil geus aya di luar kota, 24 jam malah bisa wae geus di luar negeri. Ayuna Lastri geus hampir 27 jam lengitna. Tapi Icih teu pegat harapan, tiap aya salon di asupan anu akhirna anjok ka hiji salon anu memang langganan Lastri. Ses, uninga ka jalmi dina foto ieu, Icih nanya ka pagawe salon bari nembongkeun foto Lastri. Si pagawe melong foto, sapurtos ibu Lastri, Icih curing hak atoh. Leres, abdi putrina, salira kenal ka indung abdi. Pagawe salon Sri, 2 minggon kapangker memang kadiu. Tapi ti harita teu acan kantos kadiu deui, memangna aya naon teh. Icih buburu nembalan, ti kamari teu uwih ka bumi, ses uninga saha wae rerencanganna, atanapi aya nomer kontak anu tiasa dihubungi ku abdi. Kaleresan rencangna anu sok sasarengan sumping kadiu aya di dieu, nuju dipijet di lebet, ke urang sauran heula, tembal pagawe bari nitah Icih diuk nungguan. Hatur nuhun ses, cuk Icih bari paromana atoh, telila si pagawe kaluar bari dituturkeun ku awewe gendut anu ukur makek anduk kimono warna bodas jeung bengetna katutupan ku masker kacantikan warna hideng, benget si awewe rubak, pipina kembu maklum bayu hiu, makek masker hideng katembongna jadi pikasrieun, persis gorila anu keur di bajuan, tapi lain maksud lulucon. Icih buburu nangtung bari manggut. Anjeun anakna Lastri, si awewe gendut nanya, Icih buburu ungguk. Leres, abdi nuju milarian margi ti kamari anjeunna teu uwih ka bumi. Si awewe langsung ambek, kurang ajar, saenggeus ngabohongan kuring terus ngalengit, pasti nyumput tah si orowodol teh. Icih jelas reuas, pun biang aya masalah sareng salira. Kamari kuring ditita mesen tempat dahar di rumah klasik sarta nungguan lobaan salila-lila. Tapi indung maneh anu janji rek neraktir teu embol-embol, anu akhirna kuring kudu tanggung jawab nombokan mayar tagihan, pan kurang ajar, tembal si awewe. Icih ngarenjak, terus mentah hampura bari tungkul, si awewe nyarita deui. Lamun panggih jeung indung maneh, beja keun, ulah coba-coba ngadatangan kuring deui lamun hayang salamet, kurang kumaha kuring bager salila ieu, tiap ka salon kuring anu mayaran, tempona keur gablek duit ratusan miliar, kuring dibohongan. Icih beki kolohok, ratusan miliar kumaha maksud salira, pun biang tak acan kantos nyepengan artos soar. Si awewe mureleng, tapi nyaritana kitu, dina telpon terakhir, manehna keur nyairkeun duit di Citibank, cenah rek meuli salon, rek meuli restoran. Si awewe beki ngacaprak nyaritakeun kagorengan Lastri nepi ka masker anu geus garing dina bengetna oge sowe, rek teu kitu kumaha, 15 juta duitna kapicen dipake mayaran dahar 8 urangan di kelas VIP rumah klasik anu sakuduna Lastri nu mayar. Padahal wau lain karek sapoe 2 poe,
tapi geus tahunan, kamana-mana sok bareng, nepi ke judi oge sok bareng, tapi tega ngabohongan babaturanku cara kawas gitu. Ichi oge bingung, kunaon indungna bisa ngalakukan hal sarupa gitu. Nah bener kamari manggi rejeki nomplok ratusan miliar, nepi ka wani nyarita rek meuli salon jeung restoran, tapi ti mana? Sanajan bener, tes sakuduna Lastri ngalengit, Icih nyaho sifat Lastri moal kawas biisah, wani kabur ninggalkan anak jeung salaki bari mawa duit loba, aya naon sabenerna, beki di pikiran, Icih beki tengarti. Jadi nepi ka kiwari indung anjeun tebalik, si gendut nanya. Icih ungguk, sumuhun, ti kamari, ponselna teu aktif, janten teu tiasa dihubungi kana ponselna. Si awewe nya kakak, paling kabur, indung anjeun pi duit, moal bisa hirup lamun teu nyekel duit, kamari keur boga duit loba, jelas embung kasoroku sasaha, atawa teu mustahil aya anu ngarampok terus dipaehan. Jadi, saran kuring mah ulah diteangan deui, percuma. Icih ngeluk tungkul, memang aya contoh isa anu geus kabur bari mawa duit loba, jadi teu mustahil ku Lastri diturutan. Icih nanya deui ka si awewe. Salira uninga saha deui anu tiasa dihubungi ku abdi, atanapi tiasa ngira-ngira ka mana kinten-kinten pun biang angkatna. Si awewe gogodek, anu geus dibobodok kamari, kabehanana 8 urang kaasup kuring, tapi kabeh pasti bakal sarua jeung kuring, moal aya anu nyaho di mana nyumputna indung anjeun, anu pasti, kabeh sarua keur ambek ka indung anjeun. Icih ungguk, nuhun kana informasina, si awewe nyerengeh. Anjeun teu kudu nganuhungkeun, nempo anjeun kuring ngarasa aneh jeung mangkarunyakeun, bener anjeun anakna si Lastri, kunaon sifat jeung rupa anjeun asa beda jauh pisan, cara nyarita anjeun oge sopan, teu kawas indung anjeun. Icih ngeluk tungkul, hapunten ku kalakuan pun biang. Si awewe nyampur keun bari ngaranggem lengan Icih. Anjeun pasti budak bager anu hormat ka indung, mudah-mudahan buburu kapanggih, tapi saupama teu kapanggihna, leuwih hade ikhlaskeun, sabab geus loba jelema anu dinyenyeri jeung mikangewa kana sifatna. Icih ngalesotkeun lengan si awewe gendut, terus pamitan, buburu Icih lumpat kaluar, asup kana mobilna bari rambisak. Icih teu nyangka sacongo bu oge, yen batur-batur indungna anu sok diagul-agulkeun teh justru ayeuna mah malik mikangewa sarta teu hayang panggih deui jeung Lastri. Icih inget, sameme leungit, Lastri kungsi menta duit heula ka Mardi tapi teu diwaro, terus menta ka Udin, tapi ku Udin oge teu dibere, jadi ti mana atuh ujuk-ujuk ngaku boga duit ratusan miliar. Piraku ukur dina waktu memenitan indungna bisa jadi miliarder, sanajan hasil tina menang judi, asa teu asup akal nepi ka ratusan miliar mah, jeung deui kunaon kudu nyumput, nah duitna hasil kejahatan. Memang aya pituduh ti si awewe biu, nyaeta Citibank, ngan naha pantes dirina datang ka Citibank pikeun nalungtik, niat Icih lain maluru ti mana asal muasalna duit, tapi hayang nyaho di mana ayana Lastri, jadi asa teu perlu datang ka Citibank, sanajan di pikiran jero, Icih kekeh teu bisa manggi alasan anu jelas ngeunaan leungitna Lastri jeung di mana ayana Lastri ayuna. Di tempat sejen, Udin masih terus keluar asup ka tempat-tempat anu sakirana sok kadatangan ku Lastri. Puta foto terus dikirim ka Icih, tapi dina pikirana, Udin kerneangan cara sangkan bisa ngabebaskeun Lastri tapi ulah nepikeun ka engkena Lastri cumarita ngeunaan duit ratusan miliar ka sasaha. Di parapatan Udin nempo aksara ngajeblak dina papan reklame mangrupa peringatan ti pamarentah, hati-hati pinjol berkedok pencucian uang dan penipuan. Akhirna Udin boga ide, jadi buburu nelepon Ishak. Mang, kumaha kabar mitoha kuring di rutan, pikawatiran gan, mitoha agan teu eran-eran disiksa tur teu dibere dahar. Wajar disiksa mah, asal ulah nepi ka paeh, manehna oge mineng nyiksa tur nganyeri head batur samemehna, keun bae itung-itung wawalesna, suganku cara kieu sifatna bakal robah, bisa leuwih hormat ka batur jeung teu gagabuh. Tapi justru lamun diantep leuwih lila deui, kuring hariwang nyawana bakal ngalayanggan. Kuring boga rencana, tapi mamang kudu ngabantu kuring. Sebatkeun gan, pokona ulah waka dibebaskeun, ngan talingakeun terus ulah nepi ka paeh, kuring bakal nelepon deui lamun geus waktuna. Mangga gan, Udin terus pura-pura neangan Lastri nepikeun ka akhirna narima video call ti Mardi sangkan buburu balik sabab Mei jeung Paul geus rek datang, Icih jeung Elsa oge disambungkeun kana VC anu sarua, jadi 4 urang bisa ngobrol bareng. Elsa anu dibejan ku Icih yen aya tamu Mardi di imah, kapaksa teu balik ti kantor, sabab ngahargaan acara kulawarga anu bakal lumangsung. Padahal Icih hayang pisan dibaturan ku Elsa ngarah teu era teuing nying harepan tamuna Mardi, tapi Elsa oge era, jadi ngajieun alasan ka Icih yen di kantorna aya pagawean lembur anu teu bisa ditinggakeun. Terus Elsa out tina VC. Jadi Icih buburu nyarita ka Mardi, "Pa, omot ulah seueur teuing nyarioskeun abdi ka tamu, sabab abdi nuju temut, nuju haroream ngobrol." Mardi nyanggupan, kudaek balikna Icih dina acara makan malam sangkan bisa wau jeung Mei sarta Paul oge keur Mardi geus cukup, jadi teu perlu ngadebat deui kana kahayang Icih. Beda deui jeung ka Udin, Mardi justru sabalikna, "Din, anjeun kudu aktif mawa ngobrol Paul, sangkan betah tur bisa lila di imah." "Mangga pa," tembal Udin,
Dina VC kadenge sora bel panto, Mardi buburu nyarita. Tuh geus daratang, buburu marane balik, cuk Mardi bari maehan VC. Dina VC kari Udin jeung Icih. Ici nanya ka Udin, akang yakin hubungan bapa sareng bibi teu serius, tarati sasari sadayana kedah ngariung, pan nembe tadi siang sumping nati Amerika, piraku sontena langsung nepangan bapa ka bumi. Udin seri, 25 tahun tepanggih, sanajan geus eueuh hubungan nanaon, wajah sono hayang panggih ngarobrol leuwih loba, ulah mikiran anu lain-lain ah. Tinggal sikep bapa kang, tara biasana kieu, cuk Icih deui. Tiap jelema boga sejarah pangalaman hirup masing-masing, kitu deui pangalaman hirup bapa jeung bibi Mei, pasti loba keneh kenangan anu kudu diobrolkeun, saminggu oge moal tangtu cukup, tembal Udin. Icih jamedut, Kang, bapa sareng Emma masih kaiket ku hukum nikah, sanaos duanana tos kedal cariosan cerai, ditinggal tina sisi mana wae oge, kalakuan bapa ayeuna tetep lepat, tiasa disebatkeun nuju salingkuh. Udin seri, memang salingkuh, justru ku urang kudu diaping jeung ditalingakeun, ngarah salingkuh na teu kamalinaan. Aduh kalah, abdi mah janten pusingku itu ku ieu, cuk Icih ngarahu. Harita Mei geus asup ka pakarangan sabab panto gerbang nyampak geus muka, tapi masih di luar villa. Mei kaluar tina mobil terus ngarandek bari ku mecrek muji kaendahan villa anu dicicingan ku Mardi. Mei geus lila teuing ninggalkeun Bandung, baheula mah ken loba real estate anu ngembangkeun klaster perumahan anu mewah jeung megah model kitu. Samemehna begitu dikirim alamat ku Mardi, Mei ukur nyang kangan sakadar pemukiman mewah biasa, nyatana di luar dugaan sama sekali, Bougainville Villas bener-bener lain ukur perumahan mewah, tapi geus modern. Mei hampir terpercaya Mardi bisa cicing didinya, padahal sabulan ka tukang waktu terakhir Mei nanyakeun info ti babaturana, nyebutkeun yen Mardi cicing di perumahan letik biasa, ngan ku sabab bunga bisa menang info nomer telepon Mardi, Mei teu wanita tanya leuwih jauh masalah imah Mardi, maksudna bisa ditanyakeun ku sorangan ka jinisna dina telepon. Sabab Mardi acan kaluar ti imah, Paul muka ponselna terus iseng muka info harga jual imah anu dicicingan ku Mardi, ternyata 10 miliar, jeung hargana bakal terus naik lantaran wilayah Lembang memang masih dikembangkan ke area wisata. Mah, pangaosna 10 miliar, Mei ungguk, wajar, malah kaitu murah, anu jadi pikiran mama lain harga, tapi ningali kayan Pa Mardi, asa aneh lamun bisa cicing di imah mewah kieu. Paul sering ngagonjak indungna, taroskeun atuh mah, pan soulmate mamah. Mei oge seri, sigana aya anu disumputkeun, mamah nyaho saha Pa Mardi, baheula oge padahal kolotna pangbeung harna, tapi nu sejen bisa kuliah mawa mobil, Pa Mardi ukur make Vespa butut. Paul kerung, mama lepat, dugaan abdi ari bageurna mah leres, tapi katawisna Pa Mardi jalmina terlalu polos sareng jujur teuing, jalmi kitu sesah nyumputkeun Rusiah. Mei seri bari ngararet ka Paul, wa dasar pengacara, nganilai jelema wae kudu make ilmu psikologi. Tapi memang aneh pan, Paul nanya, Mei seri, engke oge tina satiap obrolan bakal katebak, kumaha sajarahna Pa Mardi bisa cicing di dia. Paul ungguk, mama leres, teu kedah seueur tataros, bilih jalmina kasinggung. Harita Mardi geus muka panto terus nyampurkeun, Mom, Paul, hayu asup, hampura nungguan lila, tadi pap keur aya di lantai 3. Mei buburu manggut, bumi pap adreng, tadi sempat rada asa-asa bade lebet, tapi ninggal deui alamatna anu dikintun kana WA akhirna janten yakin. Pap karek 2 poe cicing di dia. Hayu asup, tembal Mardi bari ngalengkah ka jero ti heula. Akhirna sarerea asup ka jero terus dari dina sofa, ningali kamewahan dekorasi di jerona, Mei ku mecrek deui. Dekorasina sae, mewah, produk luar negeri sadayana, pasti dirancang ku desainer kahot. Sabenerna villa ieu hadiah ti pengusaha lokal keur minantu kuring, anu ngadesain dekorasina anak kuring sorangan, kabeneran boga usaha dekorasi leletikan, tembal Mardi. Paul ngarenjak, villa ieu pangaosna 10 miliar, dihadiahkeun ti pengusaha lokal kangge Kang Udin. Mardi ungguk, lain ukur villa, tapi kasub dekorasi jeung furniturna, kabeh dibiayaan jeung diwujudkeun ku pengusaha anu dimaksud, kuring mah ukur meuli sababaraha parabot ala kadarna. Paul penasaran, hasil tina ngaramal, Mardi ungguk ngarasares. Enya, sanajan minantu kuring kacirina bodoh jeung teu berpendidikan, tapi kamampuan ngaramal di widang prospek usaha kapake ku kalangan jelema-jelema beunghar. Jadi ulah aneh lamun para pangusaha papan atas di Bandung warawuheun ka minantu kuring. Paul kerung, sabab sakumaha babarina neangan duit tina hasil ngaramal, pasti moal mungkin nepi ka miliaran, paling mahal ukur jutaan atawa puluhan juta. Ramalan model kumaha anu bayaranna nepi ka miliaran, Paul langsung ngadugayan Udin lain sakadar tukang ramal biasa, pasti boga kamampuan sejen anu leuwih mahal ti ngaramal. Abdi oge percanten kana ramalan, tapi abdi teu acan kantos mendakan tukang ramal anu leres-leres jago. Rata-rata sadaya ukur tetebakan sareng seseurna meleset, kumargi abdi nembe ngalalanya usaha di Bandung, abdi oge bakal peryogi bantosan ramalan ti Kang Udin, cuk Paul. Mardi seri, nyarita wae langsung, sakedeng deui oge datang.
Telila 2 BMW datang patutur-tutur asup ka pakarangan imah. Icih jeung Udin buburu turun tina mobil masing-masing langsung asup ka imah. Icih ngarenjak nempo saurang awewe diuk, bener wae sakumaha anu disebutkan ku Udin. Awewe eta pasti Bibi Mei, gelis, jangkung bodas jaba langsing. Teka ciri umurna geus rek nincak 50 tahun. Sanajan Icih oge gelis, tapi acan tangtu gelisna bakal awet nepi ka kolot kawas Bibi Mei. Mei oge ngarenjak nempo Icih. Mei tenyang kamar diboga anak awewe anu kacida gelisna, tapi keretan banget sarta dedegan Icih leuwih loba nurun ti Mardi. Teu mirip Lastri sama sakali. Paul nepi ka kolohok nempo Icih. Kakara ayuna Paul nempo mojang bebengetan Asia anu sakitu gelisna. Mardi sribari ngararet ka Mei jeung Paul, ieu anak kuring, ngaranna Icih. Terus Mardi ngararet ka Icih, "Cih, ieu Bibi Mei sareng putrana, Paul." Icih imut terus manggut ka Mei jeung Paul, bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Abdi Icih, bilujeng sumping di Bandung, Icih terus diuk gigiran Mardi bari ngareretan banget Mei anu tika dekeutan oge memang gelis pisan, jelas kabeh asli, lain gelis hasil operasi plastik, jauh melamelu jeung Lastri. Icih beki sieun Mardi bakal kapincut ku Mei sarta nekat ngaleupaskeun Lastri. Mei seri bari muji ka Icih, "Icih, anjeun bener-bener gelis lir bidadari." Icih era, terus manggut, dibanding sareng kagelisan salira, abdi tebih disapengkeren salira. Mei buburu gogodek, "Henteu, anjeun salah. Waktu Bibi keur ngora, Bibi teu gelis kawas anjeun." Terus Mei ngararet ka Udin anu diukna rada nenggang. "Udin, anjeun bagja bisa menangkan pamajikan ka Icih." Udin seri, "Leres bi, Icih berkah kangge abdi." Mei ngararet ka Icih, bari ngenalkeun deui Paul. "Icih, ieu anak Bibi, umurna saton sahandapen anjeun." Paul buburu manggut ka Icih, "Leres teteh, nami abdi Paul Smith." Udin ras ningali cara didikan Mei ka Paul. Paul teu kaciri kawas urang bule anu umumna arogan, tapi Paul sopan pisan, malah teu wani ngantelkeun leungeunna waktu sasalaman jeung Icih. Mardi buburu nyarita ka Mei teu sabar, "Mom, pap geus meuli sagala rupa bahan pasaken lengkep jeung bumbu-bumbuna, Mom kudu ngecek heula bisi aya anu kurang." Icih kerung ngadenge ucapan Mardi nyebut Mom ka Mei sarta pap keur dirina sorangan, terus ngararet ka Udin, tapi Udin ngicepan bari ngetik chat ka Icih dina HP anu dicekel dina leungeunna. "Keku akan dijelaskeun." Mei ungguk ka Mardi terus nangtung. "Mangga, jajabkeun abdi ka dapur." Terus Mei ngararet ka Paul, "Jang, anjeun sing tenang ngobrol sareng Udin, mamah ka dapur heula." Paul ungguk, "Mangga mah, abdi ngantosan di dieu." Mardi nganter Mei ka dapur, terus balik deui nepungan Udin bari ngahareos. Ulah poho kunci gerbang ti luar, terus maneh asup deui naek kana pagar, suguhan Paul ku teka resep baba, entehna dina lomari makan. Udin ungguk terus indit keluar, sedangkan Mardi balik deui ka dapur, tapi Udin teu bener-bener ngagembok gerbang ti luar, ukur ditutupkeun bari di slot ti jero sabab yakin Lastri moal datang, terus Udin balik deui ka imah. Tapi karek nepi kana lawang pantau, dadana didorong deui keluar ku Icih, terus dituntun kana kursi taman. "Calik Kang, jelaskeun heula ka abdi, kunaon Bapa nyebat Mom ka Bibi Mei sarta nyebat dirina nyalira pap." Teras ngahareos naon Bapa nembe. Udin diuk bari gagaro sirah, "Eta sebutan maranehna waktu keur ngora, ibarat akan nyebut anjeun nyai." Terus tadi Bapa ngaheros sangkan akang maturan Paul ngobrol bari kudu nyuguhan enteh ka resep Bapa. "Akang teu bohong, teras kunaon gerbang kedah ditutup sagala." Icih kerung. Udin gogodek, "Teu, akang teu bohong, masalah gerbang, jelas kudu ditutup. Tuh tinggali mobil naon anu dibawa ku Bibi Mei, eta Rolls Royce Phantom, hargana 10 kali lipat mobil BMW urang, lamun aya nanaon kumaha, akang moal sanggup ngagantian." Sabab ningali Udin jeung Icih di laluar, Paul oge kaluar, Udin buru-buru nyarita ka Paul. "Paul, hayu diuk di dieu, anjeun rek nyobaan teh ka resep Bapa, teh khas Indonesia, Bapa meuli online." Udin ngaduga Paul moal nyaho rasa teh anu ngeunah, matak teh era nawarkeun teh Mardi anu memang lain enteh alus. "Wah, enteh mah ka resep abdi atuh." Pa Mardi kagungan teh raos Kang, "Mangga abdi hoyong nyobian," tembal Paul. Udin jelas ngarenjak, "Kusabab anjeun resep enteh, kawasna enteh Bapa moal cocok keur anjeun." Cuk Udin bari ngajak deui Paul asup ka imah. Icih oge nuturkeun bari nyarita, "Kang, abdi mah capek, bade istirahat ka kamar." Udin malik bari ungguk, "Enya, nyai butuh istirahat, tangtu capek geus kukurilingan bari nyupiran." Icih langsung asup kana lift sedangkan Paul diuk deui dina sofa. Udin buburu nyiapkeun cangkir keur ngajieun teh. "Bahan sofa ieu kae jati sae Kang, modalna oge tos langki." Cuk Paul bari muji sofa anu keur didiukan ku dirina. Udin anu keur nyaring enteh langsung kerung, teu nyangka Paul loba pangartina, dirina sorangan teu nyaho kualitas sofa anu sabenerna dibeli ku Mardi ti Rukmini. Paul oge nyaho kualitas enteh, jeung basa Sunda anu diucapkeunna oge fase pisan, karesepna mirip pisan jeung Mardi.
bule ukur bungkusna tapi jeroanana nyunda, lamun tenempo buukna anu pirang jeung matana anu semu abu-abu, Udin pasti bakal nyangka yen Paul memang anakna Mardi ti Mei. Sabab penasaran, Udin netep Paul terus nanya, anjen mineng ka Indonesia saacana. Paul gogodek, salami ngalalanya perusahaan hungkul 3 kali sumping, sakali sumping paling lami saminggon. Udin beki kerung, terus kumaha bisa sagala ngarti masalah kualitas furniture kayak jati, enteh jeung basa Sunda anjen oge hade. Paul seri, mama anu ngawara abdi kang, abdi wajib ngangge basa Sunda upami nuju di bumi. Parabotan si bumi di Amerika sadayana diimpor ti Indonesia anu bahana kayak jati ukir, perkawis enteh oge eta leten khusus anu disajikan ku mama upami nuju kempel bari nyantai di bumi. Akang tekenging ningal abdi saolah-olah abdi urang asing, hate abdi urang Bandung kang, cuk Paul deui barisri. Udin nyodorkan teh sacangkir ka Paul, tahi enteh karesep bapa, jujur ku akang mah teu kapake. Paul nampanan cangkir terus disuruput, Paul langsung nyingir bari ngareret ka Udin. Naha enteh teh gening kieu kang, teu aya rasa entehna anu karaos, Mang Mardi resep kana leutan sapertos kieu. Udin nyerenge, nu matak, akang oge ngarasa aneh kunaon baba resep pisan. Malah si ganu katagihan, sateko bisa beyaku sorangan bari lalajo TV anu puguh mah bapak korban iklan, katipu ku produk online. Paul ungguk mimiti ngarti, abdi kagungan enteh kualitas pangsaena, engke ku abdi dicandak dika akangken, pasikeun ka Mang Mardi sangkan dicobian rasana, pasti mamang bakal ngartos bentena rasa teh asli. Udin ungguk bari nganuhungken, nuhun saacana, tapi bapak teu pati ngarti kanan teh, sigana tetep moal bisa ngabedaken, tapi teu nanaon, sina nyobaan. Paul ungguk, aeha muhun kang. Saur Mang Mardi akan jago ngaramal prospek usaha, dugi ka saurang pengusaha masihan villa ieu ka akan, eta leres. Udin ungguk, enya, tapi lamun disebut jago mah akang lain jago, saukur bisa. Paul unggut-unggutan, abdi percantan kana ramalan, tapi abdi teu acan tiasa ngabentenkeun kumaha ramalan asli sareng kumaha anu ngan ukur tetebakan, kaleresan akang pan uninga abdi nembe ngalikeun usaha ti Amerika ka Bandung, tiasa teu akang ngabantos abdi noropong jalan usaha abdi ka payuna. Lantaran Paul somea sarta pinter, alasan pikeun ditolak. Iraha perusahaan diresmikan, kuring kudu datang ke kantor anjen, cuk Udin. Paul curing hak atoh, hatur nuhun kang, pageto diresmikeunna mah, akang tiasa sumping enjing. Bisa, Udin ungguk, di dapur, Mei geus make celemek, Mei mimiti ngolah bahan pasaken bari dibantuan ku Mardi, Mardi ngadadak gesit, sagala parentah Mei digugu, ti mimiti ngombah sayuran sarta ngasong-ngasongkeun alat anu dibutuhkeun ku Mei sorangan sibuk kurat kerat bahan jeung ngarendos bumbu. Mardi tiba heula ngimpi hayang ngalakukeun hal sarupa kieu bareng jeung Mei, masak bareng sarta dahar bareng, ayeuna karek laksana saenggeus 25 tahun dipika hayang. Mei oge sarua, kaciri sumanget pisan, sanajan samemehna mineng masak bareng jeung salakina di Amerika, tapi beda jeung ayeuna. Munggaran dirina bisa masak bareng jeung Mardi, Mei ngarasa aya adrenalin anu beda, jeung Mardi sagalana karasa leuwih akrab, tentrem jeung endah, anu jelas duanana kaciri sugema, suka bunga. Sanajan duanana ngagawean hal anu beda, tapi lantaran sarua aya di dapur, teu jarang patodel kulit, pagiling gisik, malah sababaraha kali rek tabrakan, lamun geus kitu duanana tungkul bari bangetna barerem lantaran sarua era. Sanajan baheula geus teu aneh, silih tangkep silih gabruk, nepi ka sapatemon, tapi kusabab 25 tahun pisah, ayeuna asa anyar wawu deui, tapi tetep kenangan-kenangan baheula, masih kabayang dina fikirana sewang-sewangan. Lir ibarat dua magnet, anu satadina loba paantel teu kahaja, lila-lila duanana jadi dedeyan ngahajaken, lolongkeran pikeun bisa antel saolah-olah ditareangan, nepikeun ka nyokot serok oge parebut, lamun kongang mah geus hayang silih rontok, ngan eleku rasa sieun jeung era ku umur sarta sieun kaciriku anak jeung minantuna. Sanajan Mei memang ahli dina masak, tapi kulantaran aya Mardi, kaciri kawas anu bingung jeung linglung, sababaraha kali aya anu poho jeung salalamun teu buburu diingetanku Mardi, cikur anu kuduna direndos, der dikeretan, akhirna kudu direndos deui, malikeun goreng gurame ku cukil, sambel anu poho teu diuyahan, jeung sajabana. Tapi tiap kasalahan malah akhirna jadi hiburan pikeun silih gonjak silih ledek, perhatian Mardi oge lain kana tugasna, tapi fokus ka Mei. Lengenah hampir kaparut lantaran panona meleng melong bujur Mei anu gutak jitek bari ngarendos. Aya rasa handel dina hate Mardi, kunaon masakna di villa anu dapurna lega, coba lamun di imah hebel anu dapurna heret, meren leuwih karasa endahna masak bareng, lain ukur patodel kulit tapi bakal paantel awak. Dapur di villa memang lega, sanajan aya limaan anu masak, masih bisa laluasa usik, jadi sangkan bisa padeket, memang kudu pinter neangan celah anu hade. Ngan dasar Mardi, anu salila kawintara dibere jatah ku Lastri, nempo Mei ngasukeun udang kana panci, dirina langsung ngawanikeun karep nangkep cangkeng Mei ti tukang, bari ngaherwes kana cuuli Mei. Mom, salila 25 tahun,
pap nenden kasono anu pohara ka anjen. Sabab ditangkap ngadadak bari di harewosan, Mei ngarenjak langsung ngajanteng teu usik kawas patung. Udang anu rek digalejeng tipung diantep, Mei teu bisa nolak Mardi, lantaran dirina oge memang ngarepkeun kejadian sarupa kitu. Mardi hiji-hijina lalaki anu memang dipika cinta, pikirana akhirna kumalayang deui ka 25 tahun ka tukang. Harita dirina oge kungsi ditangkap ti tukang model kieu, nyaeta waktu nungguan bus di halte lantaran Vespa Mardi mogok. Lalaunan lengan Mei ngaranggem lengan Mardi anu aya dina betengna. Tapi Mei buburu sadar, lengan Mardi dilesotkeun tina cangkengna terus Mei malik. "Pap, teu kenging kikien, pap masih caroge Lastri." Mardi langsung pias jeung era, terus diuk dina kursi. Lantaran Lastri, sagala impian urang jadi paburantak. Mei ngarengha panjang, teu kedah ngalepatkeun Lastri atawa masa lalu urang. Harita mom anu panglepatna, teu asak mikir, teu wantun ngaguar masalah, sagala wartos anu katampi diterei atah-atah, kajurung nafsu anu akhirna mikir pondok, hapunten mom nyapap. Lastri lain sakadar ngaruntakeun hubungan urang, tapi geus ngahancurkeun hate jeung kahirupan pap, mom sama sakali teu salah, cuuk Mardi deui. Mei imut bari ngadeketan terus ngusapan tonggong Mardi anu keur diuk. "Abdi uninga, Lastri memang jahat, tapi abdi teu tiasa males kajahatanku kajahatan deui. Anjeunna naksir pap, hoyong ka pap, dugi kawantun ngarebut pap ti momku cara kotor, upami mom teu ingkatur tetep sareng pap, hartosna mom sami jahatna sareng Lastri. Tapi sok sanaos kitu, pap tetep masih carogena, status mom ayeuna saukur babaturan. Sobat, pap teu tiasa hoyong langkung ti eta, pap kedah tiasa nampi kanyataan, cuuk Mei deui." Cipanon Mardi merebei, awakna ngageternahan kasedih hatena, panon Mardi netep Mei bari nanya. Jadi eueuh kasempatan pikeun pap bisa ngasan hirup bunga pinuh ku rasa saling mikanya jeung mom geus nutup hate keur pap. Mei malik nonggongan bari tungkul, jelas mom oge hoyong, upami henteu, keur naon tebi-tebi uiha deui ti Amerika ka Bandung upami sanes sono ka pap, bakal aya kasempatan upami pap sareng Lastri tos resmi cerei. Lamun kitu, pap rek buburu nyereikeun Lastri, tembal Mardi. Mei malik deui, teu kenging lepat sangki, mom teu nyebatkeun saatosna pap cerai urang tiasa langsung ngahiji, tapi kasempatan pikeun ngahiji tetep bakal aya, sadayana gumantung kana tekad sareng kaseriusan pap nyalira. Maksud mom, Mardi kerung, Mei sri bari mikeun ti suka Mardi anu acan nyusut cipanona. "Pap, saatosna bisa salami 25 tahun, moal mungkin urang langsung tiasa ngahiji, teu sasederhana eta, seueur hal parantos Robi anu priyogi dicocok-cocokeun deui. Pap tos buntutan, mom oge sami, anak-anak urang oge priyogi uninga sareng nyatujuan, janten teu gampil." Mardi ngahruk, tapi rumah tangga urang anu ngajalanan, lamun anak memangnya kakolot, kuduna bakal milu bunga lamun nempo kolotna bunga. Anak pap geus boga salaki, eueuh alesan pikeun nolak kahayang pap, mom jujur ka pap, naha mom masih cinta. Mei tungkul, naha priyogi mom ngawaler deui pertarosan sapertos kitu, pap cinta pertama mom, kapap oge mom masrahkeun kasucian, urang duan sami-sami tos nipu diri nyalira, kasiksa batin salami 25 tahun, janten sakumaha anu disebatkeun ku mom tadi, pap salaku pameget, sadayana gumantung kana niat pap, istri mah kumaha pameget, seueur anu kedah dibereskeun heula ku pap. Cipanon Mardi terus merebeh sanajan sababaraha kali disusut, Mardi ceri kawas budak letik, salila 25 tahun dirina kasiksa batin ku tipuan Lastri. Ayuna keur bungah, geus disingharupkeun deui kana masalah anu leuwih berat, ngayakinkeun icih teu gampang, nyereikeun Lastri oge lain hal anu babari, sanajan geus resmi cerei, pasti hubungan dirina jeung Mei bakal terus diganggu, jadi tetep, moal aya anu ngaranna kabagyan. Nempo Mardi ceri, panon Mei oge mimiti ngabarendung ku cimata, Mei buburu malik bari ti pepereket ngegel biwir handapna, milu ngarasakeun kasedih Mardi jeung kasedih hatena sorangan. Upami ti kapungkur mom uninga ayuna bakal pikieun, mom moal luntah nyalira ka Amerika ngantunkeun pap, hanjakal sadayana tos kalangkung, yuswa urang oge tos teu anom deui. Mardi nangtung terus malikeun awak Mei sangkan nyingharep ka dirina, lengan Mei diranggem. "Mom, kabagjaan urang geus lila ruksak, kuduna masih bisa diomean keneh, hayu urang omean kuduaan, bari meakeun seseumur anu memang geus sarua kolot." Mardi terus deku, bengetna tangga netep benget Mei. "Pap, ngalamar mom ayuna." Mom daek, Mei buburu ngaleupaskeun leungeunna tina ranggeman Mardi, bari ngaliuk ka lebar ruang tamu bisi aya anu nempokeun. "Pap, nanaonan, enggal tatih." Pap moal nangtung saacan mom ngajawab, cuk Mardi kekedeku bari ngaranggem deui leungeun Mei. "Pap, enggal ngadek, isinku barudak dipayun," tembal Mei. "Keun bae, sina nyarahun yen urang memang saling cinta saling mikanya," cuk Mardi deui. Mardi netep antep panon Mei, "Mom, pap lain keur heureuy." Tiap ucap kaluar tina hate, salila 25 tahun pap acan pernah ngalaman anu ngaranna kabagyan, mengpeng masih aya waktu,
hayu urang lengitkan sagala karaguan hate, disesa hirup ieu, pap hayang nyaho kumaha rasana kabakyan. Mei tungkul, pap, sadayana kahartos pisan, jujur mom oge hoyong, tapi kayentos teu sapertos kapungkur, ayuna tos aya pihak katilu, sing sabar ngantosan, masih sewer keneh waktus. Mom daek ditika upama Lastri tos dicerai, Mardi nanya. Mei ungguk, tangtos, eta anu jantan alasan utama pangna mom uwih deui ka Bandung, hoyong pendak, teras tiasa sasarengan dugi ka tutup umur, pikeun nebus kalepatan kapungkur. Tapi yuswa urang tos teu anom deui, seueur anu kedah diemutan kalawan ati-ati, mom teu acan uninga naon anu kedah diwaler ayuna, sanajan pap tos cerai, sagalana kedah uwih deui ti awal, ibarat bobogohan, peryogi waktu selapikeun saling kenal deui. Mardi Sri Atoh, pap satuju, hayu urang pada balik deui ka titik nol, ulah ngaliuk deui ka tukang, urang kudu fokus ka harap, bere waktu keur pap pikeun mereskeun heula masalah pap jeung Lastri. Mei imut, sakali deui, sadayana gumantung kana niat sareng kaseriusan pap, margi mom uninga pisan kana karakter pap nu elehan, kirang tegas, janten ulah gagabah, anu akhirna bakal nguciwakeun mom, rengsekeun sadayana, teu kengeng nyesakeun masalah. Mei geus boga sagalana, leuwih unggul dibanding Mardi dina tiap hal, ngahiji anu teu dipiboga ku Mei, nyaeta cinta sajatina nu aya dina diri Mardi, moal aya lalaki sejen anu bisa ngalengkepan kabunga hatena salian ti Mardi, lamun teu bisa ngahiji jeung Mardi, leuwih hade rarandaan nepi ka maot. Lamun ceuk barudak ayeuna mah, datangna Mei ka Bandung nyaeta pikeun neang cinta sajatina anu kungsi leungit. Mardi ungguk, ulah ngahindar ti pap, atawa muka hate pikeun lalaki sejen, tungguan, pap bakal buburu meresan masalah pap. Mei ungguk deui, pap pameget, tembongkeun ka mom sumaget pap salaku pameget, ulah sakadar nyarios. Mardi langsung nangtung nangkep Mei meniti pepereket. Pap geus ngarasa hanjakal salila 25 tahun, pap embung ngalaman hanjakal anu ngadua kalian, tungguan pap. Mom bakal ngantosan, tapi ulah nakep kieu, ieu lepat, tembal Mei bari ti teterejel hayang lesot. Naon salahna nangkep, pap nangkep lain ka jurung ku nafsu, tapi bakat kunyah ka mom, embung kalengitan deui, ceuk Mardi. Lesotkeun pap, mom nuju masak, ceuk Mei deui ngingetan ka Mardi. Tapi Mardi acan ngalesotkeun tangkepana, hate mom aya di pap, hate pap oge aya di mom, naon anu salah, ceuk Mardi bari nekat nanggei gado Mei ditanggakeun terus bibir Mei rek dicium. Tapi Mei ngahindar, ieu sanes sifat pap ti kapungkur sopan ka mom, kunaon janten kieu. Teu lila aya bau gula kabelem, pindang lauk emas kasaatan pap. Kituna teh Mei bari ngadorong awak Mardi terus nyokot jempal, enya wae, pindang geus saet, untungna anu tutung ukur lauk anu panghandapna, sawareh masih bisa diarah, beungeut Mei kaciri sedih, padahal eta pindang karesepna. Nempo Mei sedih, Mardi jadi ngarasa serba salah, gara-gara dirina teu bisa nahan emosi ngajadikeun papasakan Mei tutung. Buburu Mardi maraman gas kompor anu senena masih ngabebela, sedengkeun Mei sibuk mindah-mindahkeun lauk emas anu masih bisa ke arah keneh kana piring lodor. Hampura papnya mom, ceuk Mardi ngalengis kawas budak letik anu geus mepeskeun gelas. Ngambe aya bau kabelem ti dapur, Paul jeung Udin oge silih reret. Sapertos aya anu tutung kang, tara biasana mamah masak dugi ka tutung, ceuk Paul ka Udin. Anjeun cicing di dieu, akang rek mariksa, ceuk Udin bari nangtung terus gura giru ka dapur. Kunaon Paul teu menang nuturkeun, sabab dina pikiran Udin lamun di dapur ternyata katempo Mardi jeung Mei ngalakukeun hal-hal anu mata kapowekan tur jadi panyabab tutungna papasakan, Udin mah masih bisa ngamaklum, tapi Paul acan tangtu. Di dapur Udin rurat reret bisi aya barang anu kabelem, nempo eueuh nanaon sarta Mardi jeung Mei oge teu kaciri ngalakukeun hal anu teu dipiharep, Udin ngarasa regrek ngan kaciri beungeut Mardi jeung Mei bararem siga nu era nempo Udin asup ka dapur. Bau tutung naon nembe? Salira duaan teu nanaon, Mardi gogodeg. Eueuh nanaon, ukur pindang telat ngangkat, ulah hariwang, anjeun kaharep deui weh, baturan Paul ngobrol, ulah diantep sorangan. Saenggeus kaselang ku salat magrib, akhirna anu masak teh beres, jam 7 dahareun geus ditata rapih dina meja makan. Mardi buburu kaharep, terus nyarita ka Udin, "Din, bejaan icih, makan malam geus siap." Mardi oge nyarita ka Paul, "Paul hayu urang dahar, beres dahar baturan bapa nginum ente deui." Paul seri, "Tos cekap mang, kasih ranting ngalet ente oge awon kana kasehatan." Mardi ungguk, "Lamun kitu bapak anu nginum, baturan bapak ngobrol." Paul ungguk, terus Mardi ngajak Paul kana meja makan, Udin buburu naek ka lantai 2 rek ngabejaan icih. Barang Udin asup ka kamar, nyampak icih keur nangkuban dina ranjang bari nyoo ponsel, Udin diuk gigireuna. "Nyi, hayu urang dahar, batur geus narungguan," icih buburu malik terus nyusut cimata, Udin kerung. "Anjeun ceri, kunaon, icih gideuk, teu aya nanaon kang." "Balaka ka akang,
Aya naon, moal ceri lamun eueuh masalah, mikiran emak, Udin nanya sabab ngarasa hariwang. Tos 32 jam Kang, tapi emak teu aya wartosna keneh, abdi hariwang emak cilaka, tembal Icih. Icih cerik deui bari ngarangkul ka Udin, dina kaayan sapertos kieu, kedahna bapa ngupahan abdi, sanes sibuk nguruskeun kasenanganna nyalira sareng Bibi Mei. Udin buburu ngusapan tonggong Icih, terus nyarita lalaunan kana cu uli Icih. Ulah dipake cerik, akang bisa ngajamin emak teu kunanaon, emak pasti balik. Icih nginghak, ngajamin kumaha, akang nyalira teu uninga di mana emak sareng kumaha kaaya ana ayuna. Udin buburu nyarita deui, akang geus nelepon Kang Bahar pikeun ngerahkeun anak buahna sangkan mantuan maluru emak, jadi akan bisa ngajamin emak bakal buburu balik dina kaayan salamet. Icih ngaleupaskeun rangkulana, terus melong banget Udin. Iraha akang ngawartosan Kang Bahar, kunaon nembe nyarios ayuna. Udin ngajelaskeun, ti kamari, saprak emak teu balik akang geus ngabejaan Kang Bahar, poe ieu anak buahna eueuh anu cicing. Kabeh keur nareangan emak, matak nyai ulah hariwang, isuk atawa pageto emak pasti balik, akang janji. Icih ngarenghap ngarasa regrek, terus ngarangkul deui. Hatur nuhun Kang, Udin Sri, akang salaki anjeun, kunaon masih sok nganuhungkeun, sarua kawajiban akang oge pikeun maluru emak. Udin ngaleupaskeun rangkulan Icih, tak Icih dicekelan duanana, terus Udin nyarita bari Sri. Hayu turun, urang dahar heula ngariung, ulah nepikeun ka bapa, Paul jeung Bibi Mei narungguan lila. Beres dahar akang bakal keluar di niangan emak, sakalian rek nanyakeun hasilna ti Kang Bahar. Icih ungguk, terus turun tina ranjang ngalengka kana enteng ngarapikeun baju, buuk jeung urut cimata dina beungeutna. Saacana Icih ngarasangan dirina anu salila ieu hariwang kana leungitna Lastri, tapi nyatana Udin ge teu cicing, ku carana sorangan Udin geus ngabantu neangan. Udin memang ngarasa karunya ka Icih, eueuna Lastri geus ngajadikeun Icih kalengitan sumangetna. Tara Sri, jarang nyarita, jeung panonna teu weleh carindul balas cerik. Udin memang geus boga niat rek ngabebaskeun Lastri pageto, sabab sakumaha anu diomongkeun ku Ishak, lamun dililakeun, teu pamohalan Lastri bakal tanpa daksa atawa malah kalengitan nyawana, lamun nepi ka kajadian kitu, pisakumahaan sedina Icih, Udin teu bisa ngabayangkeun, jadi isukan Udin rek mimiti ngajalankeun rencanana jeung Ishak. Udin jeung Icih turun bareng, Mardi jeung Mei geus nyampak diuk ngarendeng nying harapan meja makan, kitu deui Paul, Udin ngagusur hiji kursi keur Icih diuk, terus Udin oge diuk gigireunna. Mardi ngararet ka Icih, terus nyerengeh bari nunjuk kana mangkok gede. Cih, tak resep anjeun, sop daging sapi, dijamin dedean. Saprak Lastri leungit Icih geus teu nafsu dahar, komo deui kudu ngadahar hasil papasakan saingan indungna, boro-boro kabita, tapi demi ngahargaan bapana, Icih ungguk bari maksakeun Sri. Mei cengkat tina korsina terus ngalas sangu kana piring keur Mardi, terus sangu dina piring kadua disodorkeun ka Icih, tapi ku Icih ditolak. Sawios bi, abdi tiasa nyandak sangu nyalira, barina oge abdi mah tara tuang sower, cuk Icih bari manggut, terus nyokot piring kosong, diusian sangu sacukil. Mei ngamaklum, piring kadua akhirna dibikeun ka Udin, terus ngalas deui keur Paul jeung dirina sorangan. Meja pinu ku rupa-rupa papasakan, aya udang goreng tipung, pindang lauk emas, sop daging sapi, prekedel, goreng emping balado jeung sajabana, kabeh sengit jeung matak ngarui, cara penataan hidangan jeung aksesorisna oge teu eleh jeung papasakan restoran, kaciri endah jeung warna-warni. Mei ngarau ngararet ka Mardi terus nyarita ka sarerea, awalna pindang lauk emas aya 5, ngan hanjakal tadi caina ka saatan, janten anu 2 kapicen, padahal ieu pasakan istimewa andalan bibi, ku kituna, keun bibi sareng Paul ngelehan, aranjeun kedah ngaraosan hiji sewang, nyambung.